Cibaduyut. Pasti geus pada nyaho kana eta kota teh. Anu dimana salah sahiji pangusaha pabrik sepatu jeung sendal kakoncara di dinya. Malahan mah sepatu anu meunang nyieun ti Cibaduyut teh geus ka luar negeri sagala. Ngaran kuring Ujang. Nya di dinya kuring digawe teh. Ayeuna kuring geus nincak kana satauna. Anu dimana nyieun sendal jeung sapatu teh geus teu aneh deui jang kuring. Kana bau lem jeung bahan kulit teh ari kuring mah gawe teh sok nepi ka peuting jeung tara sosorangan ari ngelembur teh. Sabab aya sababaraha babaturan kuring anu sarua digawe di eta pabrik. Ari imah kuring mah teu jauh di tempat digawe teh. Nya aya kana sakilo wae mah. Kuring aslina ti Garut. Ngan kuring pindah sabab neangan pagawean. Harita kuring jeung salah siji babaturan kuring teh kabagian gawe shift peuting. Ari kuring geus biasa kana nu kitu mah. Sabab kuring mah sok ngobrol ngaler ngidul jeung babaturan teh. Dina obrolan teh kuring jeung babaturan ngomongna geus ngacapruk. Lamun teu salah mah di ieu pabrik teh sok aya naon ari maneh? Aya panungguna. Tong sok jingsieunnan ye. Asli mun teu salah mah eta panunggu teh kunti beureum. Teu percaya kuring mah kana nu karitu teh. Yeh, kan kuring mah aneh. Eta kunti bajuna bisa beureum. Kunaon nya? Wa nyemplung gitu kana bak warna beureum. Kuring seserian jeung babaturan teh. Singket carita kuring tunduh. Kuring geus kikecepan alatan ku peurih panon. Ari di pabrik eta teh eueuh mes. Sabab puguh ge jarang aya jelema anu sare di si peuting. Saking teu kuatna kuring nahan tunduh, kuring ka babaturan teh ngomong rek kaluar heula. Nya kuring ge neangan tempat jang gogoleran. Teu lila kuring manggihan tempat anu sepi jeung tara didatangan ku jelema. Kuring ge mimiti ngagolerkeun awak kana tehel. Kuring mimiti meuremkeun panon. Teu lila sanggeus meuremkeun panon, kuring ngadenge aya anu gugurusukan tina karung. Pamikir kuring mah meureun eta mah beurit.
Teu lila ujug-ujug aya alat perkakas anu murag. Kuring soak lantaran sorana teh tarik pisan. Kuring ge penasaran sabab moal mungkin beurit bisa murageun alat perkakas anu badag. Basa kuring nyampeurkeun eta alat teh. Gening eueuh nanaon. Kuring tuluy keluar ti ruangan jang nyambungkeun deui gawe. Basa kuring rek keluar teh aya sora anu ngaharewos ka kuring. Kuring geus teu geunah hate. Kuring langsung lompat keluar ti ruangan teh. Basa geus nepi ka tempat digawe. Kuring teu cacarita kana kajadian eta. Kaisukanana kuring masih kene sarua gawe peuting. Biasa kuring ngobrol jeung babaturan kuring sabari ngopi jeung udud. Didinya kuring ngabahas masalah pagawean. Teu lila kuring hayang ngompol. Kuring indit ka kamar mandi anu aya di luar gedung pabrik. Kaayaan di dinya teh geus sepi sabab geus peuting oge. Jeung pagawe nu lain kerja rongjon digawe di tempat gawena masing-masing. Basa kuring asup ka jero kamar mandi. Kuring ngerasa aya nu aneh. Kuring ge teu lila teuing di jero kamar mandi teh. Sanggeus beres ngompol, kuring buru-buru keluar di kamar mandi. Basa keluar di kamar mandi, kuring soak aya anu hiber luhureun sirah kuring. Awalna kuring teu malire kana naon anu hiber dina luhureun sirah kuring teh. Tapi ku sabab penasaran kuring ninggali ka tukang maksud rek nempo naon eta teh. Basa ditempo teh aya awewe buukna cawig-wig, kukuna paranjang, jeung make baju beureum di luhureun para kamar mandi. Manehna ninggalikeun kuring sabari seuri. Kuring lumpat sabari ngagorowok meureun
Meureun eta teh Kunti. Basa kuring lumpat. Eta Kunti teh nuturkeun kuring sabari seuri. Dina kayan keur lumpat. Kuring eureun sakedeung maksud rek ngareret ka tukang. Basa kuring ngareret ka tukang. Eta makhluk teh geus aya di hareupeun beungeut kuring. Kuring ngagemeg sabari hate siga anu rek coplok. Kuring teu bisa kukumaha. Kuring babacaan sabisa-bisa anu kuring apal. Tapi eta makhluk teh teu daek init. Eta makhluk teh siga anu ngalelewe kana doa kuring. Manehna nuturkeun naon anu ku kuring dibacakeun. Manehna nyerengeh bari pikasieun. Nempok kitu kuring gak nyobaan jang meremkeun panon. Nya pamikir sugan ieu makhluk teh gancang-gancang indit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teu lila dan subuh ge kadenge ku ceulik kuring. Allahu Akbar, Allah. Nya antugna eta makhluk teh ngaleungit. Hate kuring mimiti tenang. Bari kacampuran rasa reuas keneh. Kuring asup deui ka jero pabrik. Jang nuluykeun deui pagawean. Kaisukanana kuring cacarita ka babaturan kuring. Kuring di bejaan lamun kuring teh dituturkeun ku eta makhluk. Tilu poe teh eta kajadian teh kuring maksakeun indit ka ustad. Tujuan kuring datang teh sangkan menta diubaran ku ustad. Sabab kuring tuluy datangan ku eta makhluk ngaliwatan ngimpi kuring. Kuring di bejaan lamun ieu makhluk teh resep ka kuring. Kuring reuas kana eta omongan ustad teh. Kuring menta sangkan ieu makhluk teh indit tina hirup kuring teu datang-datang deui. Nya akhirna kuring ge diubaran ku ustad jeung dibere amanat lamun kuring teh bisa wae jadi kabeuki makhluk anu karitu.